besti. Masak naon cenah ayeuna bek masak oseng walu jeung goreng hayam. Kela-kela samemeh digoreng ieu teh diungkep heula besti. Bumbu ungkepna ieu teh eueuh bae lah nu aya we nya besti. Heueuh ieu teh ku koneng we jeung katuncar bubuk terus bawang bodas bubuk terus tambahan we royco uyah pecin heup we. Geus kitu mah galo tutupan we tah ngarah asak. Lanjut we ieu teh wang nyiksikan samarata jeung oseng walu. Samarana manu kitu we geuning besti samara sapopoe. Abi mah besti aya barang asakan teh sok bingung isuk teh bagian masak naon jababara rosen. Ari besti kitu henteu sih siga abi. Heueuh eta geuning nu matak bingungna mah masak jeung salaki. Heueuh dari abi mah naon we segala asup, da abi mah segala beuki. Teu lila asak we tu geuning besti ungkep hayam teh. Geus asak mawang jahit we tu kana piring. Wang lanjut we tu ngoseng walu. Geus panas minyakna gebruskeun eta tomat jeung bawangna. Geus asak tomat jeung bawangna asupkeun ta cabena. Aya sesa cumi ieu teh sabaraha siki asupkeun ada lebar. Asupkeun we deui ta waluhna besti. Abi mah resepna ngasakan waluh teh ulah lila teuing besti ami teu beye. Heueuh geuning rada teuas-teuas kitu sok ngeunah. Kusrang kosreng tong poho we besti bumbuan tu ami ngeunah. Sing karasa eta teh uyahna bisi pajarkeun ceuk salaki teh cenah geus teu boga uyah di imah. Teu lila asak we tu geuning besti oseng waluh teh. Heueuh da besti kieu ye ai masak bari ngonten teh nu tadina masak 30 menit jadi sajam. Heueuh tapi da teu ngonten meureun budak teu jajan. Moal kabeuli beas meureunan. Lanjut we ieu teh ngagoreng hayam besti tu bulak-balik kadenya bisi tutup. Baku da ieu mah besti ai keur masak teh bari elap. Heueuh da besti sok teu baretah geuningan. Loba nu nanya ka abi teteh cenah eta teh tangkal kole. Heueuh besti eta teh kole lamun bahasa Indonesia nama cenah eta teh Sri Rejeki. Heueuh cenah mitos nama lamun melak eta hayu teu koneng-koneng cenah milikna alus. Alhamdulillah eta abi melak geus 2 tahun teu koneng-koneng besti. Tapi ulah percaya teuing kana kole atuh besti da teu usaha mah ek menang milik ti mana. Heueuh da nu ngamilikan mah geuning nu di luhur. Lain kole init kapipir tingali besti meuni pabalata. Uang beresan we besti lah ami teu raruab ieu ningalina. Heueuh da teu diberesan ku urang mah kusaha deui eueuh nu meresan. Uang durukan ieu teh besti runtahna ami teu dikacak wae ucing. Heueuh da ucing teh teuing neangan naon. Jebul eta geuning tetangga sabelah kadon ngabalatakeun. Tuhnya teu diberesan. Hayu cenah ka Cirahong aya KDM merek ningali moal. Lah jeung we cekeng abina keur beberes ieu rariweuh. Arera bararawuh haseup kieu erek papangi jeung Padedina ogenan. Hampuranya Padedi abina rariweuh kene eung. Ieu teh tempat paragi ngonten besti jeung si Ayah. Tapi geus sababaraha poe teh si Ayah teh teu ngonten, bingung cenah bingung neangan ide. Wang sapukeun we besti ieu teh tu ngarah-ngarareunah heueuh ningalina teu raruab. Heueuh da saung butut-butut wae ogenan ai dibersihan mah besti ngareunah ningalina. Teu kaur gagawe rada capek saeutik Gusti ieu teh beuteung teh misok mantrem besti. Ke heula nyacu mamahna beberes heula. Capek besti meni sok ngareunah besti ai ngadaweung di dieu teh tu tiis ningali kebon salak. Geus heula besti bye bye.